Dina saban-saban robah mangsa gantiwan ciilang bulan kurunyung tahun walah sok mindeng kabalungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tereureureuh da geuning anu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran. Di alam anu pinuh ku romantika kahirupan ieu doh kumaha wa sakurang-kurangna iman jeung takwa mah mata kasihir ku urusan dunya. Dulu padenan Pak walah anu mamalana teh jadi ubu dunya eta jadi berat ka dunya dudunya teuing condong teuing kana dunya padahal aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana da urang di dunya mah nganukur sama ngimpi ya ukur bayang-bayang di dunya mah mun dina film teh mah sinetron dunya mah deuleu kabawa emosi ku eta jalan carita padahal eta mah sinetron tak ayeuna urang lamun hirup berat teuing kana urusan dunya mamalana kumaha kagencet ku dunya jang bakal diperbudak ku dunya. Jadi hei dunya gerak perbudak ku maneh eta jelema-jelema anu sujud ka maneh kitu. Heeh. Kadua kalina hei dunya gerak sujud maneh ka eta manusia anu eta manusia teh salilana bakti ka kami. Gitu merukan teh. Oh dunya bakal sujud di mana manusia geus bakti ka Ilahi. Pilih. Sabab pamilih geus aya di silai dewasa eukeur gede geus. Nu matak dina lebah dieu di dieu pentingna kadewasaan teh. Diperlukeun dewasa teh di dieu. Oh, kadewasaan. Ulah memudakeun. Ari hirup geus kolot tapi memudakeun. Ari hirup geus kolot tapi memudakeun keneh tah. Geus kolot coba ka dianting geuningan rasa teh marana. Jadi si horeng dunya mah saliwat. Lirik sayyidina Daud kalis atau saliwat. Da urang teh asa teh di akhirat ya. Bohong jelema ngaku urang Kuningan, urang Cirebon, urang Bandung, urang pasawahan. Padahal itu teh saasa jeung sabaka. Penghuni asli nama akhirat. Uluh. Tapi nah sok kada-kada keung ya palamun urang dek paeh teh nginget-nginget paeh. Muringkak rasanmu. Sabab naon? Naon teh berat ka dunya teh. Si lain salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patali keur kapentingan negara jeung bangsa sok. Ayeuna leungeun cenah ngajawab, cenah aya gunana keur kabalarea. Hoerunas anfa'uhum linas. Jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea. Kitu Eta jadi jawab kuleungeun ti ayeuna. Urang ulasina ka manakana. Ieu mah engke we di alam kubur ayeuna jawab kita kuleungeun loba kahadean da sok. Itu jalan-jalan aspal gedong-gedong nu alagreng teh eta teh jawaban saha ada jawaban leungeun da lain meunang nu buntung teh. Batur mah geus nyieun kahadean tapi kaloba ka urang. Sok. Nya dola euy. Oh, merukan teh. Si horeng euy saliwat. Tapi abdi mah hayang nyaho, hayang nyaho baheula. Da teu inget abdi teh baheula teh tah. Teu inget naon? Teu baheula basa bapa keur bujang, mak keur lajang. Tak abdi aya di mana? Aduh.
Nah, siapa ngajaroan pertanyaan teh. Kudu dijawab nya mah kolot. Ulah kolotok anu ngagante dina beuh munding. Disebut teh kolot-kolot. Abeh teu lieur. Heuh. Bedakeun wah nya. Ingat si lain baheula waktu Bapak ilaing keur bujang, Inung ilaing keur lanjang. Eta henteu. Bener henteu? Teu inget henteu. Bener? Bener. Heuh. Ku aing dek diingetan. Tak baheula basa Inung keur lanjang Bapak keur bujang, si lain nyeta duka di mana teteh? Tak keur duka di mana si lain harita hayang dahar teu? Henteu. Hayang Inung? Henteu. Hayang kadunya? Henteu. Mung? Henteu. Tak ning inget sia teh. Pangna dijawab oge. Pangna Eta geuning inget. Pangna dijawab jeung wakang. Pangna ngajawab ingat sia teteh. Awi ngaramat. Ngaramat. Genahnya. Alah. Di Sri Harang Panon ari tamo Molot atuh. Nah, iku berak kadunya sia loba kahayang loba kamu. Ai memeh baheula teu hayang teu mung. Sedengkeun hari hayang jeung mung nafsu teh. Cekolot nafsu teh mata kaduhung, badan nu katempuhan wayahna da eueuh siksa dituna madeuleut. Dan bakal nyiksa jeung ngaganyar teh laku lampasi lain. Bakal ngarawat diri. Allahu Akbar. Karena buburi satan berjata ngarulang layang. Tak itu ya. Nuhun Pak. Jadi atuh si horengnya Pak. Oh ulah cek urang teh gimana aya nu beda teh. Mun beda paham teh urang teh ulah pika jadi pasea. Ulah. Malah dina amal ma'ruf nahi mungkar ieu sok tuluykeun ngeureuyeuh nikre sanajan bari pateu gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan sabisa-bisa kudu bisa pasti bisa.